Berjalan waktu di musala ieu muludan terus kiaina terjadi ngabatalkeun. Sore-sore datang ka kula mau opong di mangulil, kula titah ngisi muludan di dieu. Pertama kula nyepeng sapeker acara muludan di dieu 2013-2014 eta muludan kula di musala ieu. Pertama kula nyepeng sapeker ieu, kula ditipu ku Ustad Ulil. Penipu yang mana kenyana mah nya kula ditipu ku nyana titah ngisi di dieu naon pohoan harita pokona titah di dieu we horeng kiaina ngabatalkeunana ngadadak. Akhirna kula ngisilah muludan di dieu. Itulah pertama kali kula nyepeng sapeker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hadratal mukarramin, para guru alhamdulillah hadir. Kang Abdurrahman, Kang Nurhana, oge guru urang anu teu Ciomas. Kori-kori sadayana mudah-mudahan guru sing paranjang umurna amin, sing barokah ilmuna amin, serta ditangtayungan ku Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya Rabbal amin. Segenap aparaturang Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah nu hadir nu teu hadir sing barokah sing amanah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabil khusus rencang-rencang nu hadir baik di hore PPT ngaber sadayana anu hadir penting ieu mudah-mudahan sing tambah barokah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kula mah moal nasihat rek langsung zikir ngan samemehna sim kuring nganuhunkeun kasadayana bahwa perjuangan urang tos 13 tahun. Mun keur carak budak mah kakara kelas 1 SMP. Maklum ngaranna geh budak SMP. Maklum budak SMP puber sagala hayang boga pamajikan 2. Kunaon sesat kakolotnakeun. Perjalanan panjang dimulai dari sebuah pengajian. Pengajian awalna sim kuring sok ngaji di Abah Haji Adung di Ustad Ulil. Maka Mang Ulil teh hore anun teu hore. Hore anu teu hore. Jasana ge henteu blel-blel acan. Terus kula ziarah encan aya hore ziarah ka Doyong. Berhubung Doyong adalah guru sim kuring, kolot sim kuring ziarah di Doyong. 80% adalah warga Cilongok orang dieu, Mang Bombay, Mang Gabol, Mang Ojoy, Mang Ulil, Mang Adnani dan lain-lain termasuk Kang Opung. Jarah di Doyong penuh dengan cobaan-cobaan, aya fitnah dan sebagainya. Sim kuring ngobrol sareng mertua guru sim kuring, abdi ziarah kumaha saur Abah lanjutkeun bae. Akhirna lanjut kalima kagenep ka-7 sabab aya kenceng berita nu kurang bagus di ziarah ka-4. Cek Abah lanjutkeun bae. Kunaon dipitnah sabab hiji ziarahna dahar bae. Jadi asal beres ziarah dahar. Maka salah sahiji hasil kula salah narik. Aturan menarik khoda malaikat
terlahir manusia yang tidak jelas. Ki buyut nampan salah narik ulah. Sugan we tadi nama yang ngimpi jeung Abah Hairun, ngimpi jeung Abah Agrat. Nu keluar Abah Ojoy. Itu jelas. Ziarah haji ziarah cekula teh ziarahna lampuna paruman sabab kula nyaritana isin baharita teh kula can siap mun ngobrol hurung lampu. Jadi kula kan maneh jara sok aya tausiah saeutik nah dipoekan mah rada ngeunaheun. Zikirna ge ngeunaheun. Beres ziarah 7 terus ka Syekh Mede dan sebagainya. Nah di ziarah didoyong lah kulantaran seserian bae hohorean bae akhirna disebutlah muziarah harita ngaranna tim hore kurun pertama di antarana Ustad Ulil nu kuari geus almarhum. Ya jadi pertama eta mata kula nganuhunkeun perjalanan sejauh ieu kula di Cilongok teu boga batur teu boga dulur alumni nu kenal. Pertama dikenalkeun ka Mang Ojoy ku rencangan simkuring guru simkuring Kang Opung sabab ngarencang di Karesek. Jadi kula mah ka Cilongok eueuh sasaha mang nu wau eueuh dulur eueuh baraya ditinggalkeun sorangan. Alhamdulillah aya nu ngahibur eta nu ngahibur datang ka kuari baheula mah ngahibur ge harita datang ka kuari deng-deng horeng. Ngan cekula sing hadenya hore lain keur kula di BA terakhir dina ka-7 cekula teh hore mah khusus keur ngahidmat ka guru nu di Colongok ketika aya haul rajaban dan sebagainya. Mata hore lain boga kula hore mah boga guru-guru kula. Jadi hore lain boga kula hore mah boga guru-guru kula. Seiring berjalannya waktu 1 tahun 2 tahun terus bae hore berjalan sesuai kodratna ngaramekeun pengajian Kakang Haji Karimpak ka Ustad Opung Kakang Haji Umen terus ka Cilongok ka Abah Haji Jalal terus perjalanan ngaji luar biasa ngaji terus-terusan ngaji selama 13 tahun ilmu mah wallahu alam awak mah ngagedean. Ternyata hasilnya di awak doang. Sebab motonya nama fikul makanin makanun. Setiap tempat makan-makan. Alhamdulillah perjalanan di Baturan termasuk haul di Cilongok termasuk rajaban di Cilongok termasuk proses kula di Kendal. Sampai kula di Kendal pertama muka pengajian tim hore aya ngan mulai kurang lebih 5 bulan ke depan Abah nyarita cek Abah lamun bisa mah nu ngaji ulah aya urang jauh urang deket heulan bae. Maka Mang Ojoy diusir ku kula mulai. Ngojor cek ulah hampura. Nyah kau. Bedebah. Mulai Mang Ojoy teu ngaji teh ka kula tah Mang Ojoy nya. Kurang lebih setengah tahun atau 1 tahun ku Abah diulah ngajina kudu urang Kendal doang cek Abah kayak geus aya izin ti Abah teu masalah. Mau aja lah mulai nyana curhat Kang emang akang hewa kak kula ngewa jasa. Aja kunaon kula ulang ngaji ka Kendal mau aja kula dititah ku Abah ulah pakai ngaji sina orang Kendal ngararaji heulan sabab memeh ka jauh ka deukeut heulan. Kula lagi sedih berpisah jeung Mang Ojo ya Allah hate neretek remuk redam. Jadi aku tanpamu bagaikan ambulan tanpa uyuh-uyuh. Kula sedih, Mang Ojo ge sedih meureun kabeh biasa ngaji babarengan di dieu. Menuju pisah kula teu menang ngaji teu menang diajian ku urang jauh geus aya alamat karak ngaji deui. Alhamdulillah berkat babarengan doa babarengan kula datang ka kuari alhamdulillah masih hirup didoakeun ku Mang Ojoy sebab disuplai sangu unggal peuting.
Maka kuahna sakitu berikut anu sanesna hampura kunaon di tim-tim sebab sebenarnya mah tim ieu eta teh lain tim asli nama lain tim ieu jadi emang sok dahar peuting mantas jarah seserian hohorean nu ngangaranan ge harita mun teu salah Mang Bombay jeung Mang Adnani oh ieu mah kos barudak hore bae gitu jadilah hore jadilah hore jadi lain tim ieu mah nya besing pajar ieu LSM lain hampura sabab LSM mah lamun THR sok mentaannya nah Mang Ojoy mah tilok saeutik nya nama didatangan ka imana nya nama seremnya nama jadi malin LSM termasuk anu sanesna aya PPT tea nu sok ngaji di tongtrong para penghuni tongtrong baheula mah kurang lebih teu 10 ngajina keur imah abah sepuh kapung kuraya tongtrong tah ngajina di dinya bae datangkeun ka jadi dulur akhirna berkembang haju ngaber teh asalna tim hore ngan berhubung Pasir Gadung loba teuing akhirna tim hore disapih dipisah mukalah ngaber jadi ngaber teh tadina di hore-hore keneh PPT atau lanceuk adina hore dulurnya kakak na hore sebab kolotan PPT mah kolotan umurna jeung hore teh heulaan PPT haju tim badar di dieu tim badar mah eta mah tim badar mah anak tere tim badar aduh ya Allah ya Rabbi tim badar teh aya dulur kula nontos wafat mudah-mudahan mereka yang telah wafat tim hore PPT badar sadayana sing diridwan ku Allah ya Allah ya Rabbal alamin di badar aya dulur kula luar biasa badar mah jadina santos kula di Kendal hayang sholawatan haju hayang nanyakeun ngaran nu nanya ngaranna almarhum Mang Sakara Mang Aseng ngaran aslina Mang Mardas Kang ngaranan atuh coba naon cek Mang Mardas cek kula geus jadi mah okos mujahid badar pejuang berkat fisabilil berkat berjalan akhirna badar aya alhamdulillah hore dan sebagainya urang daruakeunnya ieu lain pasohor-sohor dina grup lain pahebat-hebat dina jaket lain pagagah-gagah dina kabisa tapi kabeh ngahiji khidmat ka guru nu di Cilongok kabeh ge muhibbin Cilongok lain muhibbin kula kabeh ge muhibbin Cilongok maka atas apresiasi kula kepada semuanya penting ayeuna urang zikir ngadoakeun seluruh anu sok masih muhibbin ka Cilongok mudah-mudahan para muhibbin muhibbat Cilongok muridin muridat Cilongok senantiasa digampangkeun rezekina amin dilancarkeun ekonomina amin dicagerkeun awak-awakna amin mudah-mudahan anak-anakna sing soleh-solehah pamajikanana ulah garalak teuing ulah kosonu tadi tah rada galak tadi mah mudah-mudahan urang kabehan sing diridwan ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin maka dengan itu urang bebarengan zikir oke bibi nu aya cai siapkeun cai bae kedeung caina babawa ku urang siram-siram di imahnya imah zikir kita tabaruk moal kabeh imah tabarukan doang Assalamualaikum ya Rasulullah Assalamualaikum ya Habibullah Assalamualaikum ya Safatullah Assalamualaikum ya khuddama hadhil qaryah Assalamualaikum ya khuddama hadhil wilayah Assalamualaikum ya khuddama hadhil jazirah Assalamualaikum ya ayyatuhal arwahul muqaddasah Assalamualaikum ya rijalal ghaib Assalamualaikum ya ruqaba Assalamualaikum ya nujaba Assalamualaikum ya abdal Assalamualaikum ya usaib Assalamualaikum ya mukhtar Assalamualaikum ya imaman ya Assalamualaikum ya kullal awliya Agisuna bi gausatin wa'zuna bin azrah Wa amiduna fi qadai hajatina min hawaijid dunya wal akhirah
bihurmati sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khususan ila silahkeun nu geus nadaringgal keluarga urang, grup urang, tatangga urang, kolot urang, sebutan ku urang dan hati urang masing-masing. Khususan ila summa khususan ila silahkeun nu masih araya keneh anak-anak urang, dulur-dulur urang, tetangga urang ataupun kolot urang, salaki urang, pamajikan urang, sebutan ku urang dan hati urang masing-masing. Summa khususan ila syai'un lillahi lahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Urang sasarengan ngaoskeun istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahal-azim, 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 astaghfirullahal-azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, 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 hasbunallah
hasbunallah wa ni'mal wakil 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 hasbunallah wa ni'mal hasbunallah wa ni'mal wakil 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 hasbunallah wa ni'mal hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal hasbunallah wa ni'mal hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal hasbunallah wa ni'mal hasbunallah wa ni'mal wakil. Afdalul zikri fa'lam annahu qawlu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha 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 illallah la illallah la ilaha 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 illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar
wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah 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 Allah ya 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 Latif 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 ya Latif. Sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Tahun 2013 kula dititah ku Abah 2012 cek Abah mulai belajar ngaji, akhirnya teangan cek Abah nuwauh, maka ngajilah di majelis tukang di musola nu kuari deusian kucing toto. Ngajilah kula Mang Opung, Mang Ulil teu kula Mang Opung, Mang Ulil ngajina tiluan doang. Ayalah Mang Panjet ngaji tah eta opatan. Ngaji kula mimiti ngaji tah, mimiti magahan. Mang Ulil silih ajian, Mang Opung macakeun kitab, kula ge macakeun kitab, gantian mimiti kula heula terus Mang Opung di majelis tukang. Berjalan waktu di musala ieu muludan. Terus kiayeuna teu jadi. Ngabatalkeun. Sore-sore datang ka kula Mang Opung jeung Mang Ulil. Kula titah ngisi muludan di dieu. Pertama kula nyepeng sapeker acara muludan di dieu 2013-2014 eta. Muludan kula di musala ieu. Pertama kula nyepeng sapeker ieu. Kula ditipu ku Ustad Ulil. Penipu yang mana kenyana mah. Nya kula ditipu ku nyana titah ngisi di dieu. Naon pohoan harita kono titah di dieu we.
horeng kiaina ngabatalkeun anak ngadadak akhirna kula ngisilah muludan di dieu. Itulah pertama kali kula nyepong sapeker tekebel kula ngisilah pengajian geus sadulil. Jadi tiba heula nyana mah ka kula dimanfaatkeun kunyana kula sebenarnya mah ieu murid laknat emang lagi. Nah jadi kula jeung Cilongok ieu mah ieu moal bisa leupas alhamdulillah tuh aya sepuh-sepuh kula Kang Haji Abdurrahman, Kang Haji Adim, terus Mang Yasin, seueur di dieu mata kula jeung imah moal bisa dilepaskeun. Sabab teu timangsa kula di dieu, didukung kula di dieu, didoakeun ku urang dieu, diaku ku urang dieu. Alhamdulillah karasa jasa. Mata mudah-mudahan orang dieu sing berkahnya. Mudah-mudahan di akhirat babarengan deui nya. Kula ka sorga mau joy kana neraka. Tapi dijahit ke mau joy ka mana? Cing mau joy neraka dong. No, mau joy pede ka neraka. Ji, Kang sugan teh ka sorga horeng nerakanya. Mau joy begitu rek ka neraka, ku kula ditulungan. Mau joy naik, mau joy. Hayu naik, masyaallah. Nga-BM. Panjenengan teu boga bekal nga-BM nya mah. Nga-BM. Tapi mengojoy ternyata nyana ikhlas dahar ge nyana mah ikhlas haju lelempangan ikhlas malaikat ge karunyaeun duh cing malaikat ieu budak karunya amat ieu geus cing malaikat geus kasurgakeun bae mengojoy dikasurgakeun kulantaran hikmat ka guru-guru nu di Cilongok amin akhirnya ditendang ku malaikat juga kencang sorga lewat balik deui ke neraka. Wah insyaallah mata kula nganuhunkeun ka orang dieu Kang Adnani, Kakang Nur, Kakang Abdurrahman kasadayana nuhun jasa mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan bersama-sama nyampaikan ka jarah kadoyong mah aya ngagerebeg sagalanya halilnya ngagerem pokos mau orang oje hees pajar kula mau ngomong oje hees aduh sial jasa. Aduh, ya Allah jarah kula kadoyong masya Allah jarah kadoyong eta kangen kula sama saya tak kangen di saat negara api sebelum menyerang. Kangen hari itu pecah-pecahna gara-gara urusan karpet musolanya ya. Karpet nu sedekah karpetnya calon teh alin calon. Alhamdulillah ternyata kitu kieu eta mah sakadar hiburan doangnya. Kula menuhun jasa maka orang bebarengan mahalul qiyam penghormatan kepada Nabi Agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.